Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam main ke rumah Ibu Ika. Mudah-mudahan jamaah yang jawab salam biar semuanya bisa berangkat ke Mekah. Tapi masih ada yang ngobrol dengan teman dan sahabatnya. Masih ada yang terlihat sibuk dengan gadgetnya. Masih ketinggal di keneh aya nuker gagayam. Nuker ngalamun ge aya, nuker nangkep tuurnya kitu keneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fatahu ya alim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. Pak, Bapak, Ibu Tarundo henteu hoyong naros punten ka para jamaah sadayana. Ari tadi guru urang sadayana anu parantos ngalantunkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an saha namina. Al-Mukarram Kang Ustad Usuk, Kang Ustad Yusuf. Sae ngaosna Ibu raoseun kadanguna hoyong gadumurang kali ngaos Qur'ana model gitu. Pasantren lain saukur hoyong Ibu, bukan hanya sekedar keinginan, tapi harus ada usaha yang maksimal dari orang tuanya. Semoga anak-anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi anak-anak yang ahli dalam Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf Kang Ustadz Yusuf, Suhendra puntah itu satu ataupun dua ayat. Ketika ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan, ketika nanti ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, biar penceramahnya semangat, walaupun kurang istirahat, suara yang sudah mulai serak-serak becek. Dimohon kepada para jamaah yang alhamdulillah hadir malam hari ini, terlihat kurang lebih ada sekitar 1.500-an jamaah, termasuk jamaah yang hadir di rumahnya masing-masing melalui live streaming. Juga A.A. Suhendra menyapa jamaah yang hadir dari Sabang sampai Merauke. Saya mohon izin kepada segenap para panitia karena malam hari ini A.A. sedang live di aplikasi TokTok Ibu. Geus eta we pokona mah.
Jadi ketika ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan, siap untuk mendengarkan, kita renungkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka basahi lisan kita dengan kalimah thayyibah. Ibu jawab Allah. Insya Allah dari sekian jamaah yang hadir, maka ketika jamaah semua menjawab komunikatif, maka insya Allah penceramah pun akan semangat. Siap Bapak, siap Pak, siap Pak, Ibu siap, siap kemana? Khawatir ada jamaah yang sudah ngantuk alias geus tunduh, begitu ditanya pas hudang ngalindur jamaah siap kamana, siap sare. Gesing ayat jamaah nu ngajawab siap kamana, siap balik. Sebetulnya jawaban itu justru yang gue demen besti. Karena buat penceramah itu jujur panitia nggak perlu durasi. Penceramah itu durasinya mau setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, insya Allah. Kalau sudah landasannya niat karena Allah, ikhlas karena Allah, yang terpenting buat A.A. Suhendra, catat baik-baik panitia, wallahi demi Allah, wawnya huruf qasam, demi Allah yang terpenting buat A.A. Suhendra, setelah selesai pengajian akbar malam hari ini, turun dari panggung yang terlihat begitu megah, sound system yang terdengar begitu wah, dibarengi para jamaah, insya Allah setelah turun dari panggung pulang sampai ke rumah, yang terpenting buat A.A. Suhendra tidak lain dan tidak bukan adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang berkacamata, saya kira itu merupakan fitnah yang paling kejam, Ibu. Kalau seandainya Ibu menyangka saya berburu amplop malam hari ini, A.A., Bapak, Ibu, segenap para panitia, insya Allah malam hari ini kita sedang berburu syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sok nuhara redang tenanawan bari gageber, anu geus pegel da boga asam urat segrek yang hunjar ge, nu geus tunduh golerkeun bebas, nu keur udud tong dipareuman ududna, wing mata panatikang batak lamun keur ngaji geus kena penyakit tunduh, cek budak santri mah penyakit masdar mah ubana kudu ku masdar deui, nandata yunanditu nundutan, ubarna make adada yu adidu ududan. Punten panitia Agun mun A.A. Suhendra mah udud besok sampurna mil. Ngomong atau tadi jadi era. Akang operator kasih eho sedikit Bang ya, pas ngaji saja nanti kasih efek Kang sedikit ya padahal mah seorang ustad nah itu macam nungguinnya. Ini soalnya bapak-bapak terlihat jamaah wajahnya tegang-tegang banget. Siga nu seueur pikiran Pak keun bae hutang mah ulah di pikiran Pak, bayarnya banyak. Mau hutang ka material. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ah, ada tundonya. Ada, masya Allah. Tas kopi kan? Sekali deh ya. Sarang jujur panitia ya, Sohendra, masya Allah. Nembean ya, kakarak amat ceramah. Tah di pasihan dawagannya. Kalapa. Alhamdulillah, hatur nuhun panitia ya. Mudah-mudahan kaburu keneh kedeng besing basi. Ibu perhatikan, kalau tangan A-nya sudah ngepel, sudah itu patokannya bisa gitu weh. Jadi panjang teuing ulah, pondok teuing ulah, nu sedeng weh. Ya. Nah, coba tolong ibu yang duduk di sebelah sana, mandangnya biasa aja, keles, nggak usah lebay begitu. Jalan-jalan ke Cilamaya, makan sekuteng banyak airnya. Tolong teh jangan terkesima dengan saya. Emang sudah ganteng dari sononya. Cek bapak-bapak timani pede. Ya kudu pede di panggung bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Angkat pandangan anak. Pandangan diangkat sadaya. Lain rek dadah, lain rek ngadoh. Itu juga rek kieu wae aja. Kadang eta mah. Angkat tangannya, berdoa sama-sama, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana
Allahumma zakirna minhuma minhuma warzuqna tilawatahu wa atfanna waj'alhu lana ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal jamaah. Ya. Mungkin karena jamaah yang ada di desa Cicinde Selatan belum sepenuhnya mengenal A.A. Suhendra. Maka ketika jamaah dipanggil, jawabannya terlalu polos, guys. Hidup tanpa iman tidak akan terarah. Hidup tanpa ilmu tidak akan terasa mudah. Dan hidup tanpa seni akan hampa rasanya. Jadi kalau seandainya jamaah dipanggil, ibu bapak di sauran, ngawalna ulah polos teuing. Tuturkeun kos awal. Jamaah euy tah. Ya, so. Jamaah jamaah mamayo jamaah amazing jamaah yang hadir malam hari ini, yang masih stay tune di live malam hari ini, coba ikuti yang terakhir. Jamaah kelas balas kang ma punten mun teu kiat ulah maksakeun mah abdi teu tega ningali si mak nu calik pari ditu hawatos panyawat eungap mak kambuh deui engkin panitia barudak ora disalahkeun sia si gara manggil penceramah di Tirta Jaya panyakit bangek mak jadi kambuh deui. Ngan sate acan A.A. Suhendra punten nya punten anu kasuhun punten ka para sepuh anu pinuh ku pangaweruh hapunten anu ditedah ka para ulama anu jembar ku pangabisa hoyong naros dak nembe penda sareng warga masyarakat nu aya di lembur naon ieu teh ece desa kumaha jamaah kabarna ieu dararamang sadayana dararamang syukur alhamdulillah dararamang sadayana mah nuhun syahadat teh nu ngomong dalang udah kadenge ka dieu manya A.A. Suhendra penceramah disebut dalang pan uing mah teu mawa kolek naonana abdi masa di dinten teh ical seblak ngan lamun seblak aya patokanana mun nulada karetna dua nu teu diladaan karetna hiji lamun nu geus teu make kareta eta tukang seblak bangkrut naonana encan dahar ti mah teh ngahaja dapat mikir teh sugan we begitu nepi teh sugan di piwarang tuang heula alhamdulillah di pasihan kalapa
Manya ku abdi kudu digorogotan eusi. Jabaliang naleuti kalapa. Liang kalapa. Sia masuk ke mana-mana pikiran teh. Naonana. Heueuh panitia tadi nyarios majarkeun teh supirna cenah ieu masyaallah padahal mah pugu ustad memawa mobil sorangan. Padah teu make kopeah majarkeun di supir. Kanyahoan mobil Pajero mah badag hayu tita asup ka imah teu bae panitia. Nepikeun ka abdi tad dikawal masyaallah luar biasa nu ngawana tadi teu aya kumisan. Saha teh ulan oh masya Allah da ai katingali cukrukna mah budak ngora da kumis nage hidung kene tapi da kos aki-aki jeruk dikit aduh cekap ti abdi sakitu jamaah mudah-mudahan sing aya manfaat oh karak maju ieu lah ari geus eueuh tanaga teh kakarak naik sok hayang langsung turun. Aduh. Hadratul mukarramin wa mutaramin para alimil ulama, para kiai, para ajengan dewan asatid wal asatidah, para sepa ingkang sepulan istiqomah dina masalah ibadah. Mari jamaah kita doakan ulama-ulama setempat, kiai-kiai setempat, guru-guru pengajian setempat. Yang pertama, tokoh agama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Qadir. Al-Mukarram Bapak Ustadz Alwan Fatur Rahman. Beserta guru-guru yang lain. Mari jamaah kita doakan guru-guru kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan nikmat panjang umur, barokah kehidupannya, sakinah keluarganya, soleh dan solihah keturunannya. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesabaran di dalam memanfaatkan ilmu agamanya, sehingga kita yang rajin datang ke majelis taklim mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Benahun ngajawab. Alamin. Juga tidak lupa yang saya hormati kepada aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Bupati Kabupaten Karawang yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini diwakilkan oleh Bapak Kepala Desa setempat. Numana Pak Kadesna? Hah? Nuju tedamang urang doakan sing damang atunya Bapak Kades beserta staf jajarannya. Mudah-mudahan desa kita tercinta ini senantiasa dijadikan desa yang barokah, masyarakatnya makmur, tanahnya subur, baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemari palo jinawi tato tentram kertora harjo. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga tidak lupa yang saya hormati kepada hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan ibu pertiwi, santriwan santriwati, nini aki-aki nomontok nu denok bedokok pokona kumsadayana. Tidak terkecuali wabil khusus segenap para panitia peringatan hari besar Islam dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kebersihan hati kita, niat ikhlas karena Allah, semoga setiap langkah kita, ayunan tangan kita, detak jantung kita, denyut nadi kita Allah jadikan sebagai amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah berarti orang Cicinde Selatan sami sarang orang Tirtajaya. Lamun di sauran teda emang ari Karawang mah hiji terkenal ku kasar bahasana, dua heuras genggerong. Mantak lamun di Gorowan teh nembalanana jamaah. Bu, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat,
lebih bagus jadi jangan bertele-tele karena waktu sudah menunjukkan pukul 23 kurang 14 menit waktu Indonesia bagian Cicinde Selatan jamaah. Rek nyebutkeun jam punten ya lain rek pamer jam. Jamnya biasa-biasa saja. Tapi karena mesinnya racing rada gancang muterna. Jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di malam hari yang cerah dan indah ini kita masih bisa bertatap muka. Ibu-ibu dengan bapak-bapak, para pemudi dengan para pemuda, wabil khusus berjumpa bertatap muka dengan A.A. Suhendra, penceramah dari Kecamatan Tirtajaya, Karawang bagian utara yang katanya wajahnya mirip dengan Anjasmara. Luar biasa segenap para panitia, Masya Allah, sampai tadi ketua panitianya ngomong, punten, mohon maaf, kami masih awam menjadi panitia, belum terbiasa menjadi panitia. Insya Allah apapun yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan malam hari ini, syariatnya tidak akan ada peringatan malam hari ini, tidak akan ada A.A. Suhendra kalau seandainya tidak ada perjuangan dari segenap para panitia. Tepuk tangan untuk saya. Itu jadi siapa prok. Tepuk tangan kita apresiasi untuk segenap para panitia. Terlihat tenda sampai 2 lokal, Masya Allah. Terlihat di sana ada beberapa lampu-lampu yang menerangi jalanan. Dan tepat di Caang sih kaditu nama. Tapi alhamdulillah terlaksananya peringatan hari besar Islam Isra Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercapainya acara malam hari ini, terselenggaranya acara malam hari ini karena ada persatuan dan kesatuan di antara kita umat Islam. Alhamdulillah. Aya nu masihan 1000, aya nu 2000, aya nu goceng, aya nu 10 Uber, aya nu 100.000. Bahkan aya nu nyumbang sound system jeung sajabana. Bahkan aya nu wah geus mubalik mah bagian saya. Ini tentunya karena apa? Karena adanya persatuan dan kesatuan antara kekompakan di antara kita. Alhamdulillah. Cuman mohon maaf segenap para panitia, para jamaah, Suhendra malam hari ini mungkin ceramah tidak akan bisa terlalu panjang dan lebar. Dikarenakan mohon maaf panitia, malam hari ini ada 2 acara. Pertama di kampung apa sih ini, Masya Allah, Bangsa Suta. Jadwal yang kedua insya Allah mau langsung ke daerah Cikasur, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cipalangkakan. Jadi punten aja mau bisa peting-peting teuing di dieu. Unggah poe ceramah wae, Masya Allah. Ya, berang peting. Sampai istri tadi, Masya Allah, ayah, kapan waktu buat bunda? Tenang dah, pokoknya malam hari inilah kita enjoy. Karena paginya libur. Tema yang diangkat malam hari ini oleh segenap para panitia, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah, 2024 Masehi, yang berlokasi di Musola Nurul Huda, Qari Kang Ustadz Yusuf Sofian SPD dengan penceramah Uing. Kasep digambar banyak. Sampai-sampai tadi ada ibu-ibu di belakang terdengar oleh telinga saya sendiri. Gening beda jeung digambarna. Ya aja dangukeun ai pamflet mah ai bener model kieu mah sepanduk tak ieu teh meunang ngedit 8 kali ngedit. Jadi wajar lamun bersih bari jeung herang. Aslina gelemek wajar ibu tong dicarioskeun. Uyuhan tibang cicing di hilir sisi laut sak ieu geus rada mendingan. Baheula abdi keur alit mah ibu masallah keur leutik keneh mah akang ya saking ku hideung-hideungna sakola SD kelas 1 baheula.
lamun rek nyieun contekan teh ditulis dina pingping teh teu ciri atuh mana tinta mana kulit saking ku hideung-hideung mah sakieu mah alhamdulillah geus rada mendingan. Tema yang diangkat malam hari ini, mari kita makmurkan musola dengan sholat berjamaah. Leutik amat ieu bacaanan. Awas. Aya di dieu tanya lapta. Karena bicara tentang peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain kaitannya dengan salat. Sabab lamun nyaritakeun ibu hikmah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun dijelaskan ku Aswahendra mengkaji ayat yang dibacakan tadi dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Barang tuturkeun Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Panjang teuing. Emang can ararapa keneh wae. Ieu setiap datang bulan Rajab kita peringati Isra Mi'raj. Ustaz penceramah mubaligh Kiai Ajongan Habaib ketika menyampaikan satu ayat. Duh, masyaallah, ieu ayat teh sering diaoskeun ngan kitu poho deui. Sok ngadoa heula atuh, sok angkat pandanganana barengan. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wafal ente maksudnya ditanya hafal apa ente lain terusanana eta mah tuh mata aing ngaji teh sing khusyuk nah itu si ojo di wafal lain maksudnya ditanya ma'afal apa hendak ay geus apa manya syukur alhamdulillah ayeuna urang lagamkeun sok hadrohan iringi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana Allah ya Rasulullah Allahumma geus kajen tungtungan doang jadi pabelit asa pabelit kadanguna gedengan adanya ecenya Allah ya Rasulullah lain hafal lain atulah ayat yang dibacakan tadi dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama jamaah ini ayat diawali lafaz subhana dan diakhiri dengan innahu huwas samiul basir.
Dalam tafsir Munir dijelaskan lafaz subhana di sini jamaah memiliki dua makna. Yang pertama bimana at-tanjih yang artinya mensucikan, yang kedua bimakna at-ta'ajjub yang artinya kejadian yang memang benar-benar luar biasa. Makanya ini ayat Bapak Ibu jamaah kalau seandainya dikaji menurut para ulama ini ayat memiliki 3 dimensi. Yang pertama dimensi akidah, yang kedua dimensi ibadah, dan yang ketiga adalah dimensi sejarah. Tak iya tiru dimensi lamun dijelaskan penting ayeuna moal anggeus nepikeun ka 2.2 penting gitu kayana. Wah. Numantak ya ayat tadil awalan kulapad subhana maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Saha nu diisrakeun teh Kanjeng Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Di mana cenah Masjidil Haram? Aja Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Baitul Maqdis nu aina keur perang. Di mana? Palestin. Doakeun ke urang dulur-dulur urang nu aya di Palestin. Di pasihan kakiatan. Semuanya insyaallah para mujahid masuk surga dengan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta masalah ibu ya Isra na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh kacida singkat tak lamun dijelaskan tadi saur age dimensi akidah, dimensi ibadah, dimensi sejarah panjang ieu cacaritaan moal ageus waktuna pikeun ka 2.2 penting. Mantak lamun nyaritakeun kana intisari Isra Mi'raj Kanjeng Nabi teh menang oleh-oleh, menang parentah salat nu 5 geus apa kabeh ge nu awalna sabaraha waktu 50 waktu geus arapa kabeh ngan ieu lamun geus apal teh kade sabab naon ibu lamun nyaritakeun parentah ngaluarkeun zakat parentah puasa masyaallah henteu langsung papendak sareng Gusti Allah tapi khusus untuk perintah salat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bertemu dengan Allah ketika bicara tentang ibadah sholat yang 5 waktu. Maka awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah, yang paling pertama maka dihisab oleh Allah adalah perintah sholat yang 5. Ngan berat apa? Komo lamun ngalaksanakeun sholat berjamaah di mushola numantak isona Kanjeng Nabi teti masjid ka masjid lain ti pasar ka pasar lain ti sakola ka sakola tapi ti masjid ka mas berat Pak berat tapi alhamdulillah pas tadi abdi nyarios ngobrol sareng sepuh kumaha di mushola di dia salat berjamaah wih jangtong ditanya nuhun Pak. Lamun saur sepuh tong ditanya moal nanya deui. Tong ditanya di dimajak nuhun bah. Ngan penasaran mun subuh kumaha bah? Komo subuh mah. Tong ditanya. Ngalet. Mun subuh 4:30 jam 4 geus keluar ti imah. Ka pasar aya nu ka sawah ulah suuhon anu angkat ka pasar kita berprasangka baik oh mungkin salat subuh berjamaahna di masjid nu aya deket pasar tong suuhon kumajang hendra nu ka sawah tong suuhon mungkin salat subuh berjamaahna di musola anu deket sawah. Malah menukar ngenet tong suudon sahanunya hal sholat berjamaah nah di jero
temenang urang mah berprasangka goreng ka dulu-dulu urang sanete jamaah masyaallah nu mantap penting ayeuna Suhendra moal tiasa nyarios panjang lebar margi ieu waktos anu sampore Suhendra Agun ceramah tidak pernah lewat dari 1 jam lewat dari 1 jam lembur khawatir nanti panitia tidak menyediakan amplop cadangan ditukil dari salah satu kitab nami kitab nateh Duratun Nasihin. Ibu bapak jamaah tolong siapkan telinganya, bersihkan hatinya, konsentrasikan pikirannya, insya Allah sepados di mana urang kin uih di pangaosan dugi ke bumi nyanak masing-masing teh marawa ilmu anu mantul alias mantap betul ke diri urang jeung keluarga urang. Sah nu ngajawab manjur eta. Ai manfaat mata digeus didoakeun pan ilmu teh lain saukur manfaat tapi ilmu ge hayang manjur ke diri urang jeung keluarga urang. Karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibu nu rek nyatet heuseul, anu rek ngarekamkeun bae ulah dicarap." Punten sambil AA menyapa buat saudara-saudara AA dimanapun Anda berada dari Sabang sampai ke Merauke yang hadir malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan semuanya berkah ya. Termasuk ada Kang Bin, ada Kang Flyer, ada Kang Darap di Bandung, ada juga Kang Adik dari Papua, ada juga di sana Masya Allah saudara kita dari Maluku dan sekitarnya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke mohon maaf kalau seandainya AA tidak bisa menyapa satu persatu. Siap Kang Bin. Daur Rasul ibu jamaah catat untuk kaburu nyatet rekam ngan kade hiji mun ngarekam video ceramah ulah sok dipotong-potong nu kadua lamun keur ngarekam video ceramah tong bari seuseurean abdi mah trauma lah kos nu direkam bari seuseurean oyak-oyagan hasilna teu paleg diputer videona beungeut uingna eueuh puyang pasti lajuan teh keur kikieuan aja ya puyang lalajuan ge mending tong direkam nya naon lajuan kikieuan oyang-oyangan sing teteg tah minimal pake tiang model kieu muirah ya ngan 30 Uber 30.000 make nu kieu tuh ya masyaallah siap Kang Bin salam ya Angge saderek nu aya di Sukabumi Pelabuhan Ratu. Daur Rasul ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla shalawatal khamsa ma'al jama'ati falahu khamsata asyi'a. Sallallahu alaihi daur Rasul sallallahu alaihi jemaah Allah lain sallallahu alaihi lain terjelas jawaban itu harus jelas makanya hai anak muda jangan mau digantung kita butuh sosok wanita yang jelas wanita butuh dengan sosok laki-laki yang jelas. Kalau bilang suka ya suka, bilang tidak ya tidak. Nyaahnya nyaah, henteu henteu, bogohnya bogoh, henteunya henteu. Ulah nepikeun ka dihareup ngomong bogoh. Ngomong nyaah. Meuli baso ku urang. Meuli campur di bayaran ku urang. Naik motor meuli bensin ku urang, meuli mie ayam mecek donat mayaran urang giliran jadian jeung batur iya atit aduh masya Allah ya kalau orang manja ngomong sakit jadi atit orang manja ngomong orang biasa keluar orang manja beda kayuwai orang biasa ngetik
WA Assalamualaikum orang manja beda micum beb. Orang biasa jawabnya waalaikumsalam, orang manja jawabnya cayam ayang. Lagi ngapain beda, dia ketik gingap beb. Kemudian sang pacar menjawab biasa nih GMDL SWH duyu. Akhirnya pacarna kabogona lieureun naon sih MDL SWH lagi modal di sawah. Sok lebay nu keur bobogan teh ame kayak lagi apa? Keur modal. Ya lagi apa ya? Modal. Aku kangen kamu. Kamu lagi apa? Keur modal di Asia. Pece. Video call. Siapa percaya keur modal? Ulah sok lebay sabarudak moda lah. Video call kamari ge hayang video call jeung jama malah engkol di videokeun. Aduh, masalah. Kamana cek? Polisi mesti ngarek video call mah. Nonton banyak kan baiklah hari masalah pengawasan mada aya rotinan di dia masalah hukum insya Allah parantos aya sepuh seur ustad seur ajangan seur kiai di matos we abdi mah bade masihan motivasi keur zaman utara naik salat berjamaah tah ieu salah sahijina man sapa wong man saha-saha jalma man barang siapa sholat salawatal khamsa anu salat 5 waktu ma'al jamaati kalayan berjamaah falahu maka bakal dibalas huka eta si man khamsata asya'a ku 5 perkara. Jadi intinya begini, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah maka Allah akan memberikan 5 keuntungan. Berapa Bu? 5 naon Kang? Keuntungan naon ce? Keuntungan 5. Heuh mana nu 5 teh? Tah geus kieu we jawab ya ulah sagala mikir 5 keuntungan nu mana 5 teh nya. Keuntungan material 2 untung ngawarung nu katilu untung dagang seblak lain eta lain geus tong pura-pura mikir geus ngomong we jawab we tanya ho siap mana nu 5 teh nyaho cekit cekap jadi cakip kieu ai peribeuteuh teh ya ngomongnya jadi balelo. Sabarang ieu jamaah nu hadir peuting ayeuna tuh tingali Kang Darap jamaah nu hadir wangi ayeuna nu aya di lembur Bangsa Suta Desana Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang kitu kayana. Teu disangka ieu jamaah nu katingali sakieu ngalit-ngalit ka pandalet kompak hempak perbayaksa jadi jugjug anggang di teang. Ieu katempo jamaah ibu-ibu nu sakieu garelisna bapak-bapak nu sakieu karasepna barudak urang nu sakieu garagahna. Katingali sakieu garelisna nu geulis mah. Ieu tadi di putran teh asa can manggihan leki. Eta geuning katingali akang boga pamajikan teh ai keur cari ka pangawasan mah mungkin bapaknya leureung pangling keur di pangajian mah. Nepikeun ka karencangan teh nyarios. Tuh tempo pamajikan aing nya. Ai geus dangdan mah. Ku aing dihaja eta ka. Da ku aing tadi teh Kang ya begitu main hati tadi cai pake kongkorong sia.
Kecep kebaturan nah palingan pamajikan akang tadi dongkok wae. Keur ka pangajian mah katingali tukang darap Kang Bin katingali Kang Ifal keur ka pangaosan mah katingali manisaki rarapihna narutupan auratna keur di pangajian mah ngan kade ibu make jilbab teh nutupan aurat pula kos warung buka tutup di pengajian ditutup di imah dibuka deh atuh katingali manisah kieu garelisna akang da emang gelisna ge ngan sakitu kituna eta alisna ge ai keur ka pangaosan mah dihareupeun salaki leutik kada-kada keur ka pangajian mah jadi padak eta alis teh masalah mending cepat ya bak semut berjajar alisna ge mending ngajelera pae ke malah ngajelera hidup mamuat teh ku gurubugan arepeun salaki mah pipi na ge eueuh warna anu ngadak-ngadak keur ka pangaosan mah eta pipi Kang Bin Kang Darap dulur urang sare katingali keur ka pangajian mah eta pipi ge jadi warna warni bisaan eta pipi jadi aya warnaan mengkondisikan nyarwakeun jeung warna baju namun baju warna koneng make bloon warna koneng blush on hah blush on mun bajuna warna hejo make blush on warna hejo make software na ge warna hejo softlens Maja dah beri beteng makieu ngomong tengah capruk beuceut. Tingali pipina ke mending ngadaun seureuh komo lamun ngadaun jauh mah moal teh jebra ke kitu kahayaanana. Di hareupeun salaki mah eta sampean ge katingali jiga nu rorombeheun tapi keur ka pangawasan manepikeun ka dibersihan heula. Paman teu nu seueur kokoloteun di bedak heula di dempul heula jadi kaciri komo lamun lampuna caang ari herang dieu ngan lain herang ku skincare tapi herang ku kesang. Abdi mah jujur can apa jeung Pak RT orang lieu teh Pak RW Pak Kadus pawakil teh anu mana anu bager anu sayang tuh hayu Pak RT atuh gerak ka payuna aya aya hayang pendak sareng Pak RT anu bager anu sayang da emot we ka Pak RT dihareup asa hareupeun digigir asa gigireun di tukang asa tukangan Pak RT ayo ku RT gerak hareup na ku dilalila teuing RT ayo tuh Pak Kadus gerak enggak ka payuna teh Pak Kadus anu mana Pak Kadus anu bager anu sayang anu naon awak kos aya nu mawa oli ya awak kadang-kadang keras apa beda itu dawagan cantik hidung ya pas aya nu mawa ya awak ya beda ya awas ya alah saeutik we ah ada kelalik awe respon melok sora tapi masuk kadang-kadang sok rada sirik teh kitu lamun kur aya sinden lamun disebut
langsung wer nyala wer giliran uing mah nu manggil wer ki RT na. Salah mau aya pemasukan tambahan deh wayang. Moal teh moal dekajen. Hah? Ya, makanya jangan sampai banyak terjadi KDRW di antara kita. Oh, ya KDRT. Nukatilu dau Rasul. Hah? Panu kaji gencan ya? Astagfirullahaladzim. Tak ieu teh mun teu disawer teh sok poho aing lah. Ngaruh pikiran teh lieur ya. Bermahonger guys. Aduh masalah. Ya sudahlah. Sebelum melanjutkan ceramah Haipal, kita lanjutkan setelah iklan yang satu ini. Es lilin es kelapa ya. Jangan lupa minum air kelapa, menambah vitalitas Anda. Kelapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak RT Mahasiswa dari Kalimantan juga alhamdulillah hadir malam hari ini. Serius RT Mahasiswa. Siji. Ieu moal asli moal RT moal. Oke moal ya moal. Sadenya. Pak Abu Bakar. Emang dia mah kedeng gundu, emangnya matak can disebutna mah kitu. Kitu kaayaanana di dia ge aya Bapak BPD nya eta Bapak Abu Bakar nu katsida ieu gagana. Atur nuhun Pak BPD Pak Abu Bakar. Alhamdulillah Pak banyak nih lah. Bapak dadah heula Pak tuh ya. Alhamdulillah Pak. Masyaallah. Alhamdulillahnya nama-nama itu. Punten ya bapaknya, punten Pak Abu Bakar ya nya. Sabenerna mah abdi teh tara biasa itu nya tara biasa menang 100 tapi nya alhamdulillah Pak. Urang kudu bersyukur arek menang 100, arek menang 200 ya kudu bersyukur urang mah ulah sok. Ya intinya mah jangan terlalu berharap dari manusia ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan Allah balaskan pahala yang melipat-lipat ganda ya Pak Abu Bakar ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sakinah keluarganya soleh-soleh keturunannya. Dohona. Tapi aku eueuh deui. Aduh masalah. Saya ngomong panitia eta. Panitia budak orang panitia. Geus lah. Kurang buru-buru anggeskeun ye materi ge lah. Beuing ke pacar keur lebah heureuy ka dituna ye. Kembang papasiaan na lebah heureuy teh. Nu kahiji ibu bapak jamaah. Lamun urang ayeuna rajin salat berjamaah, kauntungan nu kahiji. La yusibahu faqrun fid dunya. Sallallahu alaihi. Hei, 3 perempuan berbaju hitam. Catat baik-baik. Di mana ibu-ibu iya ya? Lain orang dia lain ya. Beda ya. Jika anu deket iya teh ya terminal Kelari ya. Nuka hiji bapak ya lamun urang rajin salat berjamaah teh daur Rasul la yusibau faqrun fid dunya, tidak akan diberikan musibah fakir di dunia.
Pantesan atau abah mah salat teh di imah wae. Asa padahal teh dagang mah untung teu saeutik untungna, bahkan badag gede untungna. Bisnisnya kitu keneh, tapi asa rezeki teh kirang barokah. Nah, mungkin salah satu faktornya karena kita kurang rajin sholat berjamaah. Nah, cenah ningali ustad macana bari ceungcek paribasana ngawuruk kurang kali. Melihat para asatid ngajar anak-anak santri. Terus kan itu teh bari ngawarung berkah geuning kahirupanana. Nah, insyaallah sholat berjamaah nataran kakatun. Barudak ora kadangu adan umpamana teh subuh celengkeung budak ora adan. Bedug ditakol. Mudi Masjidil Haromah lamun waktu sholat tiba itu yang namanya ada jamnya, Zam-Zam Tower itu di atas itu masya Allah langsung nyala dengan lampu yang berkelap-kelip. Itu menandakan waktu sholat telah tiba. Mun di urang mah biasanya di awalan ku bedug. Mun di daerah perumahan bedug eueuh sok make jam digital. Tit 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 tit, nah berarti menandakan waktu sholat. Di urang mah bedug lah. Lain cuangki kokol. Adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Subuh Pak, kira-kira kalau yang adzan di musola kita model begitu. Pinuh mual musolana. Moal angker. Ngaruh asli subuh mah. Berat Pak, berat. Contoh, orang jadi anak buah. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, atasan kita manggil. Woi, di mana lo? Cepat ke sini. Waktu baru jam 3. Yakin karena takut dipecat, langsung menghadap atasan. Tapi kenapa ketika adzan berkumandang, panggilan salat yang 5 waktu, hayya 'alas salat, udenglah kagok. Kagok sabatang heula eunah. Beres adzan qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Karake qomat. Kaburu keneh lohor mah jam 1 ge. Begitu jam 1 teh kasarean alias ketiduran wahai saudaraku. Ketika terbangun datang waktu asar, hijikeun we ku aing geudeung lohor jeung asar. Main hijikeun wae. Makanya ibu, kalau seandainya diri kita selalu merasa kekurangan,
mungkin dalam masalah harta, kekurangan, kurang berkah, mungkin salah satu faktornya karena kurang rajin sholat berjamaah. Iji cina. One, two. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Keuntungan orang yang rajin melaksanakan sholat berjamaah yang kedua, akan diangkat oleh Allah bagi orang-orang yang rajin sholat 5 waktu berjamaah. Ketika di alam kuburnya, dia akan diangkat dari azab kubur. Bagi orang-orang yang rajin sholat berjamaah, sehingga tolak Kang sholat berjamaah besok. Sanejang Hendra bari memagahan wajah kemari. Bukan berarti Suhenda merasa paling soleh. Yuk kita bertukar pikiran. Bukakan mata hati kita. Kita pandai bersyukur. Bukan hanya sekedar di lisan. Tapi mantapkan dengan hati. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar kita termasuk manusia-manusia yang sa'idun fid dunya. Wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia di akhir. Insya Allah. Yang ketiga, keuntungan sholat 5 waktu berjamaah. Yukti kita bahu biyamini. Orang yang rajin sholat 5 waktu berjamaah. Ibu yakin gak amal perbuatan nanti di akhirat kita akan dipertanggungjawabkan? Yakin. Akan ditimbang, yakin. Kira-kira berat ke sebelah kanan apa kiri? Apa amal soleh, apa banyak amal yang salah? Apa taat, apa maksiat, nanti akan ditimbang antara amal baik dan amal buruk. Maka disitulah kalau ibu nanti di akhirat, di hari pertimbangan, di yaumil mizan, kita mendapatkan buku amalan perbuatan, kita terima dengan tangan sebelah kanan, maka ilamat masuk ke dalam surga. Gak bedanya begini Pak, Bapak ngasihin uang sama anak. Yang kita didik tuh si anak dengan adab, dengan akhlakul karimah. Bapak lebih senang anak kita dia nerima uang itu dengan tangan kiri apa dengan tangan kanan. Tidak beda seperti itu. Maka ibu kan selalu memberikan yang terbaik. Nah, pakai tangan bagus. Maka mudah-mudahan di akhirat kelak kita menerima buku amal perbuatan kita, kita terima dengan tangan sebelah kanan. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang jelas perbanyak amal soleh, diantaranya sholat berjamaah yang 5 waktu. Subuh, zuhur, kerepotan asar, maghrib, kecapean isya, molor deui. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, ketiduran. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Subuh terus modar sih. Amun kieu teh enggeus atuh sok hayu ngadak-dak sia mah. Orang satu eungip meureunna. Eungap meureunna, eungap. Mantak ke beuing di dieu aya nu hayang hajatan, geus penceramah malah di Karawang insyaallah gudangna insyaallah seueur di Silamaya Banyusari dan sekitarnya. Keun bae abdi atuh nu hiburanna qasidahan sorangan. Tuh kudu lobaan-lobaan ribet olok daging lah. Sorangan ieu. Ya pembukaan. Gas ya subuh deh guys. Ya
ngapan subuh. Aduh, sama. Mun budak wara beda. Kalau anak budak beda. Aduh, Masya Allah. Yang keempat. Aduh, ieu teh hayangna mah kieu, hayangna mah jamaah teh tanggeus begitu ditanya, "Ibu yang keberapa?" Geus tararundut teh hayangna mah kitu supaya buru-buru geusan ngaji. Nu kaopat akang kauntungan salat 5 waktu kalayan berjamaah. Daur Rasul, yamurru ala sirati kal barqil khatif. Di mana kin akan nyebrang jembatan Siratul Mustaqim bakal gancang cepat seperti kilat yang menyambar. Bagi orang-orang yang rajin sholat berjamaah, nah, makanya cobalah makmurkan musola, makmurkan masjid. La taj'alu masajidakum kal maqabir, jangan kau jadikan masjid-masjidmu seperti kuburan. Nikmatkan ibadah. Budak wara nu mimpin pas ngalieu areuh buka didinya. Kamarahananya. Oh, nyiapkeun sangau. Kadang pokona ulah arwihnya urang da lahir heula kabeh di dieu. Aduh, kieu ai pribeteung teh ngomong teh ngancial. Akibat beri beungeut teh kieu ieu. Beteung. Udah ngora mimpin salat. Usolli fardhu subhi raqatain astaghfir. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu panjang tengah. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal
Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nikmat kang kurang ibadah model gitu. Nah, nutu maninah ibadah teh ulah tergesa-gesa, santai ibadah. Abdi masuk kemutan kedak deui yang mudah-mudahan usia urang teh dugi ka sasi Ramadan. Abdi masuk ini trauma ngimaman tarawih teh. Diambak wae ku ibu-ibu. Mun imam lila teh bacana diprotes. Kira-kira we Tadhendra. Tadhendra nyebutna ge. Teuing murtad, teuing ustad. Kunaon ce? Ngimaman teh lila aing. Lila kumaha tuh musola mah jam 8 geus kalunus 8:30 ngadak we sia mah boga bongsorana alus. Emang kunaon ketuk pegah. Mangari kuruskeun tarawih doang pan mana nyiapkeun buka. Barudak jeung bapana budak pan. Tarawih lila aing isukan pararinda tarawihna ka musola. Ulah kitu atuh heuh isukan marada gancangan atuh dah. Nya heuh imam anu penting mah teu ngarusak kana makhrajul huruf tajwid jeung sajabah-sajabahna gancang ge. Geus we wing kapaksa lah. Imaman tarawih teh wancang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu hadana salatu min wa akhiru Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Cepudak urang teh. Yes. Ini baru imam gua. Kan eta aki-aki tukangan Allahu akbar. Aduh, Masya Allah. Utah-utahan aki-aki. Wah. Dibawa ke kamar mandi ku barudak ngora teh kieu abah kunaon aya abah utah-utahan tadi bukana subuh teuing nya henteu. Abah mah buka timbang jeung cai asak herang doang jang. Oh. Eta korma sunah Nabi, osok korma nya osok 3 siki we da sunahna ge 3 jang. Cekap abah mah. Oh emang kolak mah tara. Da pangabeuki kolak mah engkom aja. Kolak cau mah kudu eta mah oh aya cenah tadi cai asak herang doang abah mah. Ya paingan utah-utahan ge tapi henteu meureun bala-bala mah. Bala-bala cunti mah pangeunah sambal kacangna ge enak. 10 abah paling nyalain 10 balain paling atuh abah. Coba abah mah kamarakaan meureun. Lain kamarakaan abah teh utah-utahan gara-gara imamna gancang teuing. Nya abah kakarak ruku, kakarak maca sub geus iktidal. Kakarak maca rob geus sujud. Akhirnya abah baca dengan subrob, rob sub, subrob, rob sub. Abah teh jadi utah-utahan jadi jika nu mabok taraweh, yang ya mabok taraweh. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu bapak jamaah ya. Nanti kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim cepat seperti kilat yang menyambar. Tapi jangan lupa banyak-banyak sholat berjamaah. Makanya sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian. 1 berbanding 27. Mending nu mana? Nu hiji apa 27. Nu kitu teh mah rarapangan berat. Berat. Kadang-kadang suku teh kos anu ngecor Pak berat ka masalah teh. Berat kalengkahkeun cokor teh berat Pak. Masalah komo lamun subuh as-shalatu khairum minan naum. Girimis masyaallah nongto tina panto hampura Gusti. Girimis emang keur tariris ongko awak teh. Da teu kitu mah subuh maya isukan deui kos ka babaturan. Amat-amat. Amit-amit. Nu kagenep jamaah. Kabehna ge ngan 5 nya. Nu kalima yadkhuluhullahu ta'ala jannata bila hisabin wala azab. Nu kalima bakal diasupkeun ku Gusti Allah jalma nu rajin salat berjamaah
dimasukkan ke dalam surganya Allah bila hisabin, dengan tanpa dihisab, wala adzabin, dan tidak akan diberi azab bagi mereka orang-orang yang rajin sholat berjamaah. Makanya ketika baginda Nabi ditanya, ya Rasulullah, amal ibadah apa yang Allah cintai? Rasulullah menjawab, yang pertama as-sholatu ala waqtiha, sholat dikerjakan di awal waktu. Maka berusahalah kita menjadi manusia-manusia yang disiplin waktu, kita berusaha menjadi manusia yang pandai bersyukur. Katakan tadi bukan hanya sekedar di lisan, tapi mantapkan dengan hati, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, jika tingali ayeuna di tiap-tiap gang, masuk gang ada gambar-gambar, ada baliho-baliho dan lain-lain, tetap mari kita saling menjaga persatuan dan kesatuan. Beda pilihan boleh, tapi awas tali silaturahim jangan sampai rungkan. Artos sabab kieu ibu, 2024 merupakan tahun politik. Lamun cek aa teh mah politik teh kuduna loba nempo kanu leutik. Ulah jadi politik loba nipu kanu leutik. Ulah nepikeun ka ceuk paribasana boga kahayang wungkul daek deukeut jeung urang rakyat jelata, rakyat jelema leutik. Engke we giliran geus kapilih jadi wakil rakyat, masya Allah teu daek datang-datang acan ayeuna urang di dapil pemilihan urang di sadaya. Nah, tah nu mantak kade ulah nepikeun ka duduluran urang rungkad, ulah nepikeun ka tali silaturahim urang rungkad gara-gara beda pilihan. Komo aina partai teh suur, aya PKB, aya P3, aya PAN, PANU, Kadas, Kurap, Budug, Bisu, jeung sajaba. Nah, omat ibu kade da urang datang ke pengajian beda-beda teu warna tiungna. Beda-beda kan, tapi tujuan kita sama. Satu yang kita cari, mencari keridhaan Allah. Yang kedua ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga insya Allah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Saya kira cukup 5 poin yang disampaikan tadi. Semoga bisa menjadi hikmah, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi motivasi ke depannya agar kita lebih giat untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Ingin hati memeluk gunung, tapi apalah daya gunung Semerunya sudah meletus. Ingin hati niat menyambung, tapi apalah daya waktunya sudah terputus. Ingin hati memeluk Sinunung, tapi apalah daya emaknya keburu datang. Mohon maaf jamaah kalau ceramah AA bikin bingung, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Jalan-jalan naik delman jalannya lambat. Jadilah orang-orang yang beriman agar selamat dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan simpan di dalam laci. Kalau banyak kata-kata AA yang salah, awas jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Burung irian, burung cendrawasih, burung nuri, burung kutilang, burung kakatua, burung murai, burung prukutut, burung gagap, itulah semua jenis burung-burungan. Penting ulah jadi jelema burung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan, tentu di acan gelombang yang sama. Panitia, mohon maaf ya. Mohon maaf, mungkin tidak bisa makan malam hari ini di lokasi yang telah disediakan karena memang bawa mobil sendiri, kurang istirahat, mau langsung saja. Nu penting kieulah mantakiyun lamunun ayaun berkatun tong lilayun geraun asukunun kamobilun ustadun anu fajiroun warna hideungun besing fanitiaun khilafun nuhun. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.